aya tilu hiji petani pedagang PNS diantara nu tilu ieu mana nu paling bagja ce aya petani tukang dagang PNS mana nu paling bagja nanya ke petani Pak kumaha rasana jadi petani naon walarana ripuh jang jadi petani mah unggal poe kudu ka sawah bobolokot ku kesang ku tanah betul tidak kepanasan kahujanan leres cantahan tuh hasilna mundel komo lamun halodok panjang komo lamun loba hama ya Allah ya Karim saha atuh nu bagja dijawab cek petani tuh tukang dagang nah tukang dagang mah unggal poe ka pasar teu kapanasan teu kahujanan belenyeng nanya ka tukang dagang Pak kumaha rasana jadi pedagang naon cek pedagang ripuh deui hari petani nyalahkeun ka tukang dagang cek tukang dagang kumaha petani ngeluh tukang dagang nah ripuna kunaon tukang dagang mau kudu ka pasar unggal poe lamun teu ka pasar moal menang cuan moal menang naon cek udah ini mah gini mikiran karena duit tadi ge duit deui acuh urang itu kabagi pikiran lamun teu ka pasar moal menang cuan can mikiran untung rugina can nu datang teh cunya tanya hungkul meuli henteu kuas ucu nanya we sebelah meuli mah henteu belenyang we ka ditu ka batur beda 5 perak ge beda 5 perak ge ka ditu meulina ya Allah ya Karim bener Bu cek tukang dagang tuh nu enak mah PNS so nyalahkeun ka PNS nanya ka PNS nah enak nama ke PNS cek tukang dagang PNS sangeunah lamun teu gawe anger eta teh ngalir cair tiap bulan aya lamun gering aya askes lamun geus pensiun aya naon pensiunan nanya ke PNS Pak kumaha jadi PNS aduh cep jadi PNS dia ripuh ripuh deui wae naon ripuna PNS mah ngan sakieu-kieuna tuh nu enak mah petani nyalahkeun petani kumaha kitu sabulan 2 bulan beres kadituna mah tinggal noongan leres bisi cairna saat bisa aya hama betul tuh nu enak mah tukang dagang nyalahkeun tukang dagang aya maremana PNS mah ngan saukur ngandelkeun THR bari teu sabaraha ternyata nanya ke pedagang ngeluh nanya ke tani ngarahuh nanya ke PNS ripuh col we aya saurang cungar cengir sorangan buukna acak-acakan dahar saayana teu mikiran baju tapi suri we terus ditanya saha anjeun nu gelo mak bagja teh kudu jadi nu gelo heula emang aku cowok apapun halo siap jadi nu gelo siap lain siap jadi bagja siap nah, ternyata jalma anu bahagia teh jangan jalma anu bersyukur karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala saha jalmi nu bagja teh jalmi anu bersyukur karena nikmat Allah subhanahu upami bersyukur mah ka petani nanya Pak kumaha jadi petani alhamdulillah ka petani mah jadi petani mah suluh tinggal ngala cengeng tinggal metik cau tinggal mesek tinggal pesek cau eta cau naon jangan eta leres ya Bu nanya ke tukang dagang naon ke pedagang kumaha rasana jadi pedagang jawabanna lamun bersyukur alhamdulillah nanya ke PNS lamun bersyukur jawabanna alhamdulillah maka di dieu rek patani rek tukang dagang rek PNS rek naon bae pagaweanana bersyukur ka Allah lanjutkan bersyukur ka Allah subhanahu alhamdulillah rabbil